kacik itu hentenya baraya emak teh hayang protes saeutik masalah bantuan-bantuan ti pemerintah. Da geuning bulan Desember ayeuna teh meuni oket pararanen batur mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Aduh baraya hampuranya ngomong emak teh ayeuna mah rada leuleus pokona mah. Heueuh atuh da ek teu leuleus kumaha di era batur mah mareunang bantuan. Ari emak meuni teu meunang bantuan naon ti pemerintah teh. Tapi dengekeun heula nya baraya entong sok salah paham. Ulah waka ngaheulakeun keheulnya ka emak teh pedah protes samodelkeun kieu. Ulah engke teh cenah menikot aya nu kieu. Keun we atuh henteu meunang bantuan oge da masih keneh hirup masih keneh dahar. Keun atuh itu ieu pokona mah bla 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 teh geuning sok aya we nu kitunana teh. Nya pokona mah emak oge sabenerna mah bersyukur alhamdulillah masih keneh bisa dahar meski nya oge teu meunang bantuan naon. Tapi kieu yeuh nya matak emak hayang protes teh. Heueuh kieu nya baraya ti minggu-minggu kamari teh batur mah panca lair anu kesra 800.000 teh. Tuluy we minggu isukna teh meunang beas anu 2 karung jeung minyak anu 4 liter teh. Heg deui batur mah kasambung deui kudu meunang KIP. Alhamdulillah batur mah meuni kabekelan ku pamarentah teh. Tah di dieu mah hayang protesnya baraya. Heg kunaon atuh pemerintah ari aya turun bantuan teh osok kaparengan. Kaayaan di imah emak teh eukeur teu boga duit saperak-perak acan, teu boga beas sapuruluk-puruluk acan. Heg anu teu meunang teh emak wungkul. Da geuninganan tatangga mah marareunang alhamdulillah. Jadina teh emak mah asok asa kapilaraan teh da. Lain soal keheul ka batur pedah mareunang. Ngan pedah kaparenganana teh keur teu boga we kitu di imah da ari keur aya mah. Emak teh meureun moal protes. Ku kitunana mah sok kaparengan wungkul. Batur mah geuninganan balak kecerakan mareunang. Nya duitna, nya beasna, nya minyakna. Urang mah anu teu meunang bati melongkeun we wungkul. Baraya nya da ari soal bantuan ti pemerintah mah beda deui jeung hasil usaha entong boroning emak anu hirupna pas-pasan meureunan anu beunghar oge da geuning harayang dibere bantuan mah. Ngan sabenerna mah emak mah bae henteu meunang bantuan oge asalkan kahayang teh lamun keur turun bantuan pas kaparengan emak keur boga duit atuh ngarah emak teh teu ngarasa kapilaraan. Tapi da ngadoa mah kieu ka Gusti Allah ge. Bae ya Allah abi mah teu meunang nanaon oge. Bantuan-bantuan ti pemerintah mah nu penting usaha bapana sing lancar we. Milik rezekina sing dibabarikeun. Bantuan-bantuan ti pemerintah mah ajang anu leuwih ngabutuhkeun.